Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sabru wal jaza'u ari ieu eta sabar wal jaza'u sareng rasula. Lina sobro sayaktosna sabar min akhlaqil azimati eta tina pirang-pirang akhlak anu agung atawa anu gede. Wahwa sareng ari itu sobar min husni taufikillah eta tina kasayan taufikna Allah li abdihi pikeun hambana Allah al mukmini anu mukmin. Wa minal alamati sareng tina sabagian pirang-pirang ciri adalati anu nuduhkeun ala sa'adatihi kana bagjana ieu si abdu. Wahwa sareng ari itu sobar yan qasimu eta narima kabagi ieu sobar ila salasati aksamin kana tilu pirang-pirang bagian. As-sabru kahiji sabar ala taati yang hareupan pirang-pirang kataatan. Wasobru sareng sabar anil ma'asi tina nyingkahan pirang-pirang maksiat. Wasobru sareng sabar alal masoibi yang hareupan pirang-pirang musibah. Fal qismul awwalu mangka ari bagian anu kahiji yakunu eta bukti naon asobru sabar teh alam tisali awamirillahi ta'ala eta turut kana pirang-pirang parentahna Allah ta'ala. Payasbiru mangka sabar ieu si jalma ala iqamatis sholati kana ngadegeun salat fi halati sihhati dina nalika sehat wal marodi sareng gering wa fis safari sareng dina nalika nyaba wal iqamati sareng cicing di lemur wa fi jami'il halati sareng dina sakabeh pirang-pirang tingkah mal ityani sarta ngadatangkeun bijami'i syurutiha kana sakabeh pirang-pirang syaratna salat wa arkaniha sareng pirang-pirang rukun salat wa adami taksiri sareng teu aya lalawora fi sunaniha dina pirang-pirang pasunatan salat. Qala ngadawuh saha Allah taala Gusti Allah taala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur kudu marentah anjeun ahlaka ka ahli anjeun bis sholati kana salat wastabir sareng kudu sabar anjeun 'alaiha kana itu salat. Wayasbiru sareng sabar jalma ala isbagil wudu'i kana nyampurnakeun wudu. Qala ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam ala adullukum nahan teu ngabejakeun kami ka aranjeun. Alama kana perkara yamhu anu ngahapus saha Allah Gusti Allah bihi kusabab ma al khotoya kana pirang-pirang kasalahan. Wa yarfa'u sareng ngangkat Allah bihi kalawan ma adarajati kana pirang-pirang darajat. Qalu ngadauh atawa ngajawab ieu sahabat bala kantenan ya Rasulullah. Qala ngadauh Rasul isbagul wudu eta nyampurnakeun wudu alal makarihi dina pirang-pirang waktu anu dipikangewa. Wa kasratul khoto sareng ngalobakeun ngalengkah ilal masajidi ka pirang-pirang masjid. Wantizoru sholati sareng nungguan salat ba'da sholati sabada salat. Fazalikum mangka ari aranjeun teh ari batu eta benteng. Wayasbiru sareng sabar ieu jalma aidon deui ala ikhrajiz zakati kana ngaluarkeun zakat. Wa shaumi ramadhana sareng puasa bulan Ramadan. Wa hajjil baiti sareng munggah haji wa ala talabil ilmi sareng kana nyuprih ilmu wa birril walidaini sareng gawe alus kadua kolot ila ghairi dzalika nepi kaliyana anu kabeh minal ma'murati tina pirang-pirang anu diparentah. Qala ngadawuh sa Allah taala Gusti Allah taala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa pastina dicumponan sa sabiruna pirang-pirang jalma anu sabar ajrohum kana ganjaranana ieu sabirun bi ghairi hisabin kalawat teu aya hisab. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah taala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wasbiru kudu salabar aranjeun innallaha sayaktosna Gusti Allah teh ma'as sabirina eta sarta pirang-pirang jalma anu salabar. Wa qala sareng ngadawuh sallallahu alaihi wasallam
huppatil jannatu bil makarih. Huppat dipinuhan naon al jannatu surga bil makarihi ku pirang-pirang anu dipikangewa. Wa huppat sareng dipinuhan naon annaru seuneu neraka bisyahawati ku pirang-pirang kangeunah. Wal qismusani sareng ari bagian anu kadua as-sabru eta sabar anil ma'asi tina nyingkahan pirang-pirang maksiat. Wa sareng ari ieu sabar a'la aqsami sabri eta pangluhurna pirang-pirang bagian sabar. Wa afdhaliha sareng pangutamana sabar. Wa atawa aksam. Wa yakunu sareng bukti ieu sabar bitarkil manhiyati eta kuninggalkeun pirang-pirang anu dilarang. Kaukukil walidaini saperti nganyenyeri dua kolot. Wa idza innas sareng nganyenyeri jelema. Wa akli amwalihim sareng ngadahar pirang-pirang harta nanas. Wa kasariqati saperti maling. Wa qatlin nafsi sareng ngabunuh awak-awakan. Wa syurbil khamri sareng nginum arak. Wa zina sareng zina. Wa nazari sareng ningali ilal muharramati kana pirang-pirang anu diharamkeun. Ila ghairi dzalika nepi kaliyana anu dicarioskeun. Wala siyama sumawona al ma'asi pirang-pirang maksiat al muntasyirati anu nyebar al ma'lufati anu dibiasakeun bainan nasi di antara manusia. Kal ghibati seperti gibah wan namimati sareng anu ngadu-ngadu. Wal kibri sareng gumede, wal hikdi sareng unek-unek, wal hasadi sareng hasud. Pama ahwajal insanu. Duh kacida pentingna atawa duh kacida diperyogikeunana jelema-jelema. Duh kacida peryogina jelema ila sobri kana sobar anha tina itu ma'asi. Fa innahu karana sayaktosna itu sobar asyaddu anwa'i sobri eta pang bangetna pirang-pirang warna sobar. Wa bidzalika sareng kulantaran itu tadi anu dicarioskeun yanalu narima ieu sinas atawa jalma ridallahi kana ridona Allah. Wa yaslamu sareng salamet ieu jalma min ghadabihi tina siksaan tina ambekan Allah wa sakhatihi sareng benduna Allah. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha nyata bagja sahal mu'minuna pirang-pirang jalma mukmin. Allazina tegasna anu hum ari itu lazina te fi sholatihim dina sholatna lazina khosyi'una eta anu harusu kabeh. Wallazina sareng anu jalma-jalma hum ari itu lazina te anil lagwi tina heureuy te mu'ridun eta anu ngabalieur. Wallazina sareng jalma-jalma hum ari itu lazina te lizakati kana zakat fa'iluna eta anu migawe kabeh. Wallazina sareng jalma-jalma li furujihim kana pirang-pirang parjina lazina hafizuna eta anu ngaraksa. Illa ala azwajihim kecuali ka pirang-pirang bojona itu lazina. Auma atawa kana perkara malakat anu ngamilik naon aimanuhum pirang-pirang leungeuna itu lazina. Fa innahum karana sayaktosna itu lazina teh ghairu malumin eta anu henteu dicacad. Paman mangka ari saha jalma ibtagho eta meredih ieu man waro azalika di satu kangen itu anu kabeh faulaika maka ari itu lazina atawa man hum ari itu ladina te al-aduna eta anu ngalewat batas. Waladina sareng jalma-jalma hum ari itu lazina te li amanatihim kana pirang-pirang amanatna ladina wa ahdihim sareng janjina ladina te ra'una eta anu ngajaga. Walladzina sareng jalma-jalma hum ari itu ladzina te ala sholawatihim kana pirang-pirang salatna ladzina yuhafizuna eta anu ngaraksa kabeh. Ulaika ari itu anu kabeh teh hum tegasna itu ulaik alwarithuna eta anu ngawaris kabeh. Alladzina tegasna jalma-jalma yarithuna anu ngawaris ieu ladina al-firdausa kana surga firdaus. Hum ari itu ladina te piha dina itu firdaus khaliduna eta anu lalanggeng kabeh. Wal qismu salisu sareng ari bagian anu katilu asobru eta sobar alal masoibi nyang hareupan pirang-pirang musibah.
bi ayarudha ku yen ridho jalma bi qada illahi kana qadana Allah wa qadarihi sareng qadarna Allah wa yahdaru sareng ngajauhan ieu jalma minal jaza'i tina ngarasula liannahu karana sayaktosna itu jaza haramun eta haram wa mupawitun sareng anu ngalepotkeun lil ajri kana ganjaran wala yuksiru sareng ulah ngalobakeun jalma asyaqwa kana laporan ilan nasi ka manusia idza maridha di mana gering ieu jalma au doa atawa leungit alaihi ka ieu jalma naon syai'un hiji perkara au azahu atawa milaraan ka jalma saha ahadun hiji jalma au mata atawa maut saha ahadu usratihi salah saurang ti keluargana ieu jalma awil aizai atawa pirang-pirang anu mulya alaihi kaboga ieu jalma au daqat atawa rupek naon maisyatuhu kahirupanana ieu jalma aw lam yanal atawa henteu meunang ieu jalma syai'an kana hiji perkara min maqasidihi tina pirang-pirang pamaksudan jalma bal yusallimu balik tamasrahkeun ieu jalma al amro kana urusan teh ilallahi ka Gusti Allah allazi anu biadihi eta tetep dina kakawasaan ladzi jamiul umuri ari sakabeh pirang-pirang urusan subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah wayastaki sareng ngalapor jalma ilaihi ka Gusti Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha luhur Allah atawa maha agung Allah makana perkara nazala anu ngalungsurkeun Allah bihi kana ma minal balai nyatana balai kama saperti perkara qala anu ngadawuh ta'ala maha luhur Allah hikayatan karena ngahikayatkeun an sayyidina ti dunungan urang sadayana Yaqub tegasna Nabi Yaqub alaihi salam inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah inna ma'ashku pastina laporan kuring bathi kana gering kuring wa huzni sareng kasedih kuring teh ilallahi ka Gusti Allah wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah ta'ala ikhbaron karena ngabejakeun an sayyidina Ayyuba ti sayyidina Ayyub alaihi salam wa ayyuba idna darabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin wa ayyuba sareng Nabi Ayyub idna danalika ngagero atawa ngadua itu Nabi Ayyub robbahu ka pangeranana Ayyub anni sayaktosna kuring massaniya eta keuna ka kuring naon adurru madarat wa anta bari ari anjeun teh atawa Gusti teh arhamur rahimin eta pang anu ngarohimna arhamur rahimina eta maha anu mikanyaah ti pirang-pirang anu mikanyaah wa yuqabila sareng madep jalma almaso biba wa yuqabila sareng nampak atawa madep ieu jalma almaso iba kana pirang-pirang musibah ti bikuli sobrin kusakabeh sobar wasabatin sareng tetep pabidzalika mangka kulantaran itu yuqabil yana lu meunang ieu jalma sawaban aziman kana ganjaran anu gede wa yufariju sareng ngabungahkeun sallallahu Gusti Allah anhu ti itu eman huznahu kana kasedihna eman wa yuballighu sareng nganepikeun Allahu ka itu eman teh maksudahu kana pamaksudan eman di dunya au yudakhiru atawa nyimpen Allah lahu pikeun ieu jalma teh fil akhirati di akhirat makana perkara huwa ari itu emak teh a'dhamu eta leuwih gede min hutinimang dunya qala ngadawuh Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wala nabluwannakum yakin nek nyoba kami nyaan ka aranjeun bi syai'in kana hiji perkara minal khaufi nyatana kasieun wal ju'i sareng kalapar wa naqsin sareng kurang minal amwali tina pirang-pirang harta wal anfusi sareng pirang-pirang diri wa thamarati sareng pirang-pirang buah wa basyir sareng kudu ngabejakeun anjeun ashabirina ka pirang-pirang jalma nu sabar allazina anu idza asobathum di mana-mana keuna ka itu ladzina naun musibatun hiji musibah qalu ngarucap itu ladzina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kana lapad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna sayaktosna urang sadayana lillahi eta tetep kagungan Allah
Wa inna sareng sayaktosna urang sadayana ilaihi ka Gusti Allah teh rajiun eta anu baralik kabeh. Ulaika ari itu ladina ari itu anu kabeh teh alaihim eta muga tetep ka itu ulaika sholawatun ari pirang-pirang rahmat min rabbihim ti pangirana itu ulaik warahmatun sareng rahmat wa ulaika sareng ari itu anu kabeh teh hum eta ari itu ulaik teh al muhtaduna eta anu menang pituduh kabeh. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis suila ditaro saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi ari saha jalma asyaddu anu leuwih banget naonana balaan balaina qala ngadawuh nabi al anbiya'u eta pirang-pirang nabi sumal amsalu tuluy pantar pal amsalu tuluy pantarna yubtala dicoba saha annasu jalma ala qadri dinihim netepan kana ukuran agamana ieu nas. Paman mangkari saha jalma sahuna eta kandel naon dinuhu agamana ieu man istada mangka berat naon balauhu balaina ieu man. Waman sareng ari saha jalma do'ufa eta lemah naon dinuhu agamana ieu man do'ufa mangka lemah naon balauhu balaina ieu si eman. Wa innar rajula sareng sayaktosna hiji lalaki layusibuhu pasti nyoba ka ieu rajul naon al balau balai hatta yamshiya sehingga lempang ieu rajul alal ardi di luhureun bumi ma alaihi teu aya eta tetep ka ieu rajul naon khotiatun ari kasalahan. Wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen intidorul faraji ari nungguan kabungah ibadatun eta ibadah. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis aildon deui waman ari saha jalma yatasobaru eta sobar ieu man yusobirhu tah nyabarkeun ka ieu man sallallahu Gusti Allah. Wa ma'utiya sareng teu dibere saahadun hiji jalma atoan kana pamere khairon anu leuwih alus wa wasa'a sareng leuwih lega minas sobari tinimbang sobar. Wa yadkhulu sareng asup ieu jalma fi hadal qismi din wa yadkhulu sareng asup fi hadal qismi dina ieu bagian naon asobru sobar alal masoibi yang hareupan pirang-pirang musibah al khafifati anu enteng. Kama seperti perkara waroda anu datang ieu fil hadis dina hadis anna misbahan nabi sallallahu alaihi wasallam sayaktosna lampu kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam tofi'a eta parem ieu misbah pastarja'a tuluy maca istirja kangjeng nabi faqala tuluy nyarios saha Aisyah tu sayyidah Aisyah radhiyallahu anha inna mahada pastina ari ieu teh misbahun eta lampu faqala teras ngadawuh nabi kullu ma ari sakabeh perkara saa anu goreng ieu ma al mukmina ka jalma mukmin bahwa mangka ari ieu ma teh musibatun eta musibah. Wa yusanu sareng disunatkeun naon ayas tarji'a yen maca istirja jalma indal wuqu'il masoibi dina nalika keuna tumiba pirang-pirang musibah. Ayakula tegasna ngucap jalma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kana lapad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis man ari saha jalma istarja'a eta maca istirja ieu man indal musibati dina nalika kakeunaan musibah ajarohu maka ngaganjar ka ieu man saha Allah Gusti Allah fiha dina itu musibah wa akhlafa sareng ngagenti Allah alaihi ka ieu man khairon kana anu alus. Falazim mangka misti ka anjeun asobro kana sobar daiman ka bari salawasna. Fi jami'il ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah tahzo tah bakal meunang anjeun binailil amali kana meunangna pirang-pirang cita-cita. Wa taslam sareng bakal salamet anjeun minal ahwali tina pirang-pirang pakewuh wa ta'amal sareng kudu mikir anjeun hadal hadits syarifa kana ieu hadis anu mulia. Asobru ari sobar salah satun eta tilu. Pasobrun hiji sobar alal musibati yang hareupan musibah. Wasobrun sareng sabar ala taati yang hareupan taat. Wasobrun sareng sabar anil ma'siyati tina ngajauhan maksiat.
Paman mangka ari saha jalma sobaro eta sobar ieu eman alal musibati yang hareupan musibah hatta yarudaha sehingga nolak ieu eman kana itu musibah bihusni azaiha ku sae ngaranggapanana ieu musibah kataba mangka nulis Allah Gusti Allah lahu pikeun ieu eman teh salasa miati darajatin kana 300 derajat ma baina darajataini nu ma ari perkara baina darajataini eta tetep di antara dua derajat teh kama seperti perkara baina samai antara langit wal ardi sareng bumi. Waman sareng ari saha jalma sobaro eta sabar ieu eman ala taati yang hareupan atawa ngalaksanakeun taat kataba mangka nulis Allah Gusti Allah lahu pikeun ieu eman teh sita miati darajatin kana 600 derajat ma ari perkara baina darajataini eta tetep di antara dua derajat teh kama saperti perkara baina tuhu mil ardi arodina antara dasarna bumi ila muntahal arodina nepikeun ka tungtung bumi. Waman sareng ari saha jalma sobaro eta sabar ieu eman anil maksiati tina ngajauhan maksiat kataba mangka nulis Allah Gusti Allah lahu pikeun ieu eman teh miati darajatin kana 800 derajat ma ari perkara baina darajataini di antara dua derajat teh kama eta saperti perkara baina tahumil arodina antara dasar bumi ila muntahal arsy nepikeun ka tungtung aras marotaini kalawan 2 kali. Waqala sareng ngadawuh saha syairu tukang syair isbir kudu sobar anjeun qolilan barina saeutik wakun sareng kudu bukti anjeun billahi ka Gusti Allah teh mu'tasiman eta anu nyekel pageuh la tak jalanna ulah gagancangan nyaan anjeun fa inal ajza karena sayaktosna kaapesan teh pil ajali eta dina gagancangan asobru ari sabar teh mislu ismihi eta saperti misil namana eta saperti namana sobar fikulina ibatin dina sakabeh musibah lakin ahwakibuhu tetapi ari akibatna ieu sobar teh ahla eta leuwih amis minal asali tinimbang madu waqala sareng ngadawuh saha akhoru syair anu sejen waqala saeutik pisan saha man jalma jada anu nya-nya ieu eman pi amrin dina urusan yuhawiluhu anu ngusahakeun ieu jalma kana amru wastashaba sareng ngabaturan ieu jalma asobro kana sobar wastashaba sareng ngabaturan ieu man asobro kana sabar illa faza kecuali menang ieu jalma teh bidofari ku kauntungan waqala sareng ngadawuh saha akhoru anu sejen la tai asanna ulah putus asanya an aranjeun ulim tolat sanajang lila naon mutolabatun nyuprihna idastaan di mana-mana menta tulung anjeun bisobrin ku sobar antaro yakin ningali anjeun parojan kana bungah akhli kudu berakhlak anjeun bili sobri ka jalma anu boga sabar ayahzo menang ieu di sobri bihajatihi kana hajatna ieu di sobri wa mudminil qur'i sareng anu ngalanggengkeun keketrok lil abwabi kana pirang-pirang panto teh ayyalija tangtu bakal asup ieu si mudminil qur'i wa hukiya sareng dihikayatkeun naon anak arabian sayaktosna urang arabi azza eta ngalongok ieu arabi Ibnu Abbasin ka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an abihi ti nalika pupusna ieu Ibnu Abbas faqala ieu Ibnu Abbas berarti bapakna Ibnu Abbas faqala teras ngadauh ieu Arabi isbir kudu sobar anjeun nakun bukti kami teh bika kalawan anjeun sobirina eta anu sobar kabeh fa inna masobru ra'iyati pastina ari sobarna rakyat ba'da sobri rosi eta sabada sabarna pamimpin
Khairun ari alus minal abasi ti abas. Ajruka eta ganjaran anjeun ba'dahu dina sabada abas. Wallahu sareng ari Allah teh khairun eta anu pangalusna mingka ti anjeun lil abasi pikeun abas. Faqala teras ngadawu saha Ibnu Abbas ma'aza teu aya anu ngalongok ni ka kuring ahadun. Ma'aza teu anu ngalongok atawa nu takziah ni ka kuring saha ahadun salah saurang ahsana anu leuwih alus ieu ahad min ta'ziyatihi tinimang ta'ziyahna ieu a'rabi. Wallahu a'lam bissawab.